anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi manusia mah jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ke di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng tah nu matak agama dikamanusakeun teh supaya salamet ti dunya nepi ka akhirat da dunya mah baturan tempoho bantuan like komen jeung subrek ya subrek dukung kreator Sunda Kudu Baju. gelis anak king anak ama naga gini laras anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kaharep diuk nagelis tapi udah marama dewaji dipayun putri nampi kana pembagi dah kalayan ngahaturkeun semua pangabaktos kahunyupan jenengan Rama Dewaji puja astuti ditarima gelis anak king anak ama atuh salajengna apunten teu naon rupiah kalepatan Rama Dewaji saling maklum gelis anak king laras atuh salajengna ieu mangga kunanak parantos di dieu Rama Dewaji mangga anu dianti-anti kurang parantos umping ayeuna laras eta incu eyang anterja anu payus dipi agul kalayan dipi kareus jalu kaharep piugna kapayun calikna kasep anak ing anak ibu kapayun kula dawuh timbalan wayah dalem nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahidupan jenengan salira eyang puja stuti ditarima kasep incu eyang kalihna perkawis naon cobi kula tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jembar hapunten anu kateda kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalakan anu jadi anak-anakna boh incu-incuna dah eta timbalan atuh tekantun ka Kangjeng ibu semua pembakti konyuk panjenengan ibu ditampi nuhun kasep anak ing anak ibu anterja nuhun kasep anak ing anak ibu atuh hapunten tina sabudaya kelepatan sanaos dari penta ibu geus dari lautan hampura laras lautan hampura kasep anak ing anak ibu anterja atuh salajengna ieu teh aya pikir saeun aya naon eyang ibu purwa salira kresna timbalan cobi kula kujeng hingga kapurut marganing tanaga emutan dalah dugi kapati mangga teh teuing tansah diajeng-ajeng eyang oge ibu ari kahiji nama eyang teh cu negrakeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci dah ieu numur beng alam laras ukersa jeung pangawasa anjeunna urang bisa ngariung mungpulung bongkok ngaronyok saperti kieu tibalan syukur tina nikmat-nikmat pangeran anu geus karasa boh nu can karasa dah nya tibalan sabab naon cenah pangna manusia diwajibkeun syukur ka kersana teh jagakeun cobi pangna manusia diwajibkeun syukur ka kersana atubungan manusia keneh anu mikabutuh kana keagungan pangeran dah cinekna di dieu manusia mikabutuh kana nikmat-nikmatna pangeran nya leres timbalan kaula nun anu mana eta kanikmatan pangeran teh luar biasa sabab lamun ditek-tek nepi ka bengek kanikmatan pangeran anu ngancik dina awak urang lamun urang bener-bener nalaahanana lamun urang bener-bener napakuranana geus moal kaitung lobana tangtos leres
ya leres nu mata ari syukuran teh kudu datangna tina rumasa Iya. tina rumasa Maos ulah eta nih. ari rumasa datangna teh tina karasa kumaha karasa yen ieu diri sasampiran awak sasampayan umur ngan gagaduhan gablek naon manusia di dunia Dah. ya leres timalan kaulanun boga naon manusia di dunia jumago Cobi ulah. boga naon manusia di dunia gede hulu teh Laras. sagala di aku itu imah alus anu aing mobil mewah anu aing pamajikan gelis anu aing pon kitu deui salaki kasep anu aing kabeh di aku nu aing teu mikirkeun ari aing anu saha Dah. Iya. itu tanah anu lega anu aing Dah. lamun kaparengkeun we eta tanah bisa ngomong meureun ceuk tanah teh kieu sia sakedeung deui dileg-leg ku aing Dah. Aya bahan kitu mun. ceuk tanah teh nya leres Eta. naon atuh di aku ku manusia Cobi. hah? Diri sasampiran awak sasampayan umur ngangan gagaduhan Semohon ulah. ya daya na upaya na teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran matak pantes urang diwajibkeun syukur ka karsana teh Dah. Eta. da urang teh dikungkung ku kanikmatan Semohon ulah. ya leres cok da eta kanikmatan lamun dikoret ditek-tek nepi ka bengek kanikmatan pangeran anu ngancik dina awak urang lamun urang bener-bener nalaahanana lamun urang bener-bener napakuranana geus moal kaitung lobana Dah. Karaos pisan. nikmat pangeran teh Semohon. ya leres buktikeun ngiceup pengiceup anjeun ngahajan teu ngiceup Ya. henteu nikmat tuh geuning kebayang lamun teu ngiceup 4 jam Dah. Moal teu seuseut. seuseut mata teh pan Perih atuh. leres aya we anu ngajualan contona anu ngajualan ngiceup rek dibeli mah dibeli mahal oge tangtos tuh Dah. Eta. tina ngiceup bungkul ngarenghap ka haja henteu ngarenghap henteu nikmat tuh geuning Dah. jeung gratis deui Eta. hawa teh Nya ulan. da meuli mah ka rumah sakit oksigen teh mahal Wah atuh awi. ieu mah gratis unggal poe oksigen dihirup ku urang Laras. Eta. nah hati dikungkung ku kanikmatan leres Laras. ngalirna getih dina sajroning awak urang ti luhur ka handap ti handap ka luhur urang geus teu pipilueun angin ku kodrat jeung irodat pangeran Laras. Eta. tapi nah kadang-kadang jelema teh nararoyon Ngungkuk we kulani. ngungkuk miyuni bageng horas beheung Laras. jol aturan itu teu digugu datang aturan ieu teu dipalire padahal agama ka manusia teh supaya manusia nyaeta salamat dunya jeung akhirat Dah. Eta. da urang mah manusia sanajan urang wangsa orai dai hate mah manusia ngan wujude orai Dah. Laras kulan. ya leres sabab ari urang manusia teh hiji akhir hiji mangsa bakal pinanggi jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maut pingareunana ya Laras. da urang mah beda jeung sato Bentena. anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi manusia mah jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan Dah. Eta. anu perlu dipertanggungjawabkeun ke di yaumil akhir Laras. melak hade buah hade melak goreng buah goreng Semua. tah nu matak agama dikamanusakeun teh supaya salamet ti dunya nepi ka akhirat da dunya mah batu loncatan Dah. Eta. pikeun nuju kahirupan anu sanyana Laras. disebut ge alam pana dunya mah ya tapi alam bakal mingsak alam anu langgeng anu teu kaselang-selang tadi dinya balitungan anu sanyana ngan di akhirat kumaha di dunya
sabab akhirat gambaran dunya gambaran akhirat kuma pepelakan nya leres melak hade bakal hade melak goreng bakal goreng nya leres iya nangokeun kasep anak ibu leres ibu nu matak ka hidup ayeuna anterja naon eyang ngomong kieu da eyang teh sakedeung-deung merek lungsur ieu nagara teh pasti bakal dituluikeun ku hidup incu anu ngan hiji-hijina eueuh deui turunan eyang tinggal lintang tinggalkeun hidup eyang teh ngarasa melang kanu jadi incu laras melangna eyang kanu jadi incu lain isieun incu di teulan batur sanes kelar lain sieun incu di rogahla batur sanes lain sieun incu aya nu nungeulan batur tapi melangna kolot kanu jadi anak sieun nu jadi incu labuh kulaku tigubragu akhlak hirup sakama-kama ngalanjur hawa nafsu ngumbar amarah ceuk paribasana tunggu di parut catang dirumpak dah eta kamelang teh kelar sabab naon mulyana jelema teu ditangtukeun ku luhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan laras tapi sabalikna mulyana jelema ditangtukeun ku kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena nya tibalan kade yo leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina lunca-linci luncat pulang udar tina tali gadak sabab teh saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng iya ulah dengan kesempatan tina kesempitan mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat dah eta ya leres kade cinyaah ka rakyat di mana anjeun jadi pamimpin tangtos kelar nyaah ka rakyat ulah uusuman dah jadi deuleu-deuleu teh bangsa manusia mah nyaahna ka rakyat teh uusuman usuman kumaha uusuman kumaha tempo mangsa kampanye kakaranya ka rakyat dah laras kelar tempo mangsa kampanye kakara deukeut jeung rakyat laras tempo mangsa kampanye daek ulin ka kampung-kampung daek belusukan dina mangsa kampanye mah leres kade ulah kitu nya leres kudu celik putih slakerang nyaah ka rakyat teh ulah uusuman nya leres loba kasieun pamimpin teh ayeuna mah wah sieun naon teh sieun ku jurig lain sieun ku jurig polisi sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar pamimpin ayeuna mah sieun teu nyatu sieun teu nyatu sieun teu loba duit sieun teu boga mobil mewah tina loba kasieun tungtungna ngahalalkeun sagala rupa cara teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dileg-leg ku sorangan baru kana moal melag dina tikoro ya eta kade nya cing inget cing nyaah ka rakyat sabab sabenerna mah nu jadi pamimpin teh rakyat lain urang dah urang mah paling lila 2 periode gitu ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat dah moal kelar nah halamun eueuh rakyat urang rek mimpin cucungu edas nya leres nu matak pamimpin kudu ngabogaan keyakinan atau pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat dah eta angkat harkat derajat teh rakyat teh ulah nepi ka eureun eueuh rakyat teh kudu eureun seubeuh wallah leres kade jadi pamimpin teh teu gampang nya leres kahiji eta wawadi nu jadi kolot kanu jadi anak kanu jadi incu kamelang jeung kahariwang sabab anjeun tulang tonggong ieu nagara
Ye negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Laras melang. Negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal. Sabab sumber daya alam geus merimpah luah, tinggal sumber daya manusia anu berkualitas. Supaya bisa dikokolakeun anu bener. Supaya dikokolakeun bener. Ya, leres. Satuluyna ya, ama teh purwa di haturan teh. Ama teh ngobrol jeung inung maneh. Kumaha teh kula? Perkawis naon? Heeh. Da dihenteu-henteu ge ama teh da apa kana karakter jeung sifat anjeun. Semohon atuh. Dileutik, di ais-ais, di bobolon, di akod-akod. Leres. Dilelemet, diongket-ongket kadang-kadang ama eyang anu nyusuan teh. Make endot. Bari dieyong-eyong. Kadang-kadang lain nemongkeun jasa ieu mah rek ieu we, rek ngomong we ieu. Tina kanyaah. Jadi ama teh nu ngakod-ngakod, eyang teh nu ngakod-ngakod. Laras. Eyang nu ngurus hidup jeung inung maneh. Jadi eyang teh apa karena karakter jeung sifat aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.